Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Perenahna di Kabupaten Sukabumi, persis nama di Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kacamatan Cisolok. Di ditu, di sisi laut Palabuhan Ratu. Tisaprak kantor kota Kabupaten Sukabumi pindah ke Palabuhan Ratu, rada leheung ka kota teh teu jauh teuing tiga baheula basa kota kabupatena di Cisaat keneh. Najan teu jauh ka kota sarta geus rea ka giridig ku jalema nu ngadon ulin, masyarakat Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar mah pageuh keneh nyekel tari paranti adat warisan para karuhun. Boh wangunan imah, boh hirup kumbuh sapopoena. Masih mageuhan kebiasaan urang Sunda pituin anu can kacampuran ku pangaruh modern. Di pakampungan Ciptagelar mah wangunan imahna oge potongan imah panggung tina bilik keneh. Nu disebut imah panggung teh imah nu aya kolongan. Jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rek unggah ka imah teh kudu neceh heula golodog. Anu ditundah handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan anu wangun pasagi opat jeung badag. Ketah wangunan imah oge handapeun make batu tatapakan anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu teh paling 3 meteran. Wangun suhunan lolobana segi panjang jeung jure. Sok ditambahan emper di bagian hareup jeung bagian tukang. Hateupna tina daun tepus, eurih atawa injuk. Moal matak bocor najan hujan gede oge. Da ditumpukna rekep pisan. Ari minangka lantena tina palupuh. Babagian imah diwangun ku tengah imah paranti ngumpulna sakabeh anggota keluarga, pangkeng atawa kamar paranti sare, padaringan atawa goah paranti nenden beas, jeung dapur paranti masak. Lian ti imah pangeusi lembur, di dinya oge urang bisa manggihan bumi ageung, leuit, jeung saung lisung. Kumaha wae di pakampungan Sunda baheula. Anu disebut bumi ageung teh paranti ngariungna masyarakat lamun aya pasualan anu kudu dibadamikeun. Biasana di jejeran ku sesepuh lembur anu disebut sesepuh girang. Tah, ngeunaan leuit lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna lumbung tea. Paragi nenden tare. Wanguna jiga imah ngan leuwih leutik. Sisina ditutupan ku bilik, hateupna ku injuk. Leuit teh perenahna di sisi pakampungan. Unggal imah pasti ngabogaan leuit. Jadi moal pacorok pangaboga. Di deukeut wangunan leuit, diwangun saung lisung nyaeta saung paranti nutu sakumna pangeusi lembur. Saung lisung mah ngan hiji dipake ku salalembur. Ku kituna mangpaat saung lisung teh lian ti paranti nutu oge tempat campur gaulna atawa sosialisasi urang lembur. Aya sababaraha adat kebiasaan anu tetep dipiara ku urang Ciptagelar. Rupa-rupa upacara geus biasa dipigawe. Geus puguhan anu patali jeung kahirupan hiji jalma mah. Ti mimiti ngandung, ngalahirkeun, ngubur bali, merengaran, nyunatan keur budak lalaki, ngawinkeun, nepi ka maotna, teu weleh dibarengan ku upacara anu dikokojoan ku sesepuh girang. Anu beda ti batur teh dina upacara tatanen. Dina prak-prakanana rek tatanen biasana dimimitian ku jarah ka makam karuhun lembur anu aya di wewengkon Bogor Kidul jeung Banten Kidul. Anu indit jarah nama teu kudu sarerea ngabring. Cukup diwakilan ku sesepuh girang jeung reng-renganana. Di kuburan para karuhun, sesepuh girang jeung reng-rengana ngagalantangkeun doa amit rek ngamimitian ngabaladah. Geus reng sejarah, sesepuh girang balik deui ka lembur. Mawa iber iraha ngamimitian ngagarap huma. Peutingna rek ngabaladah, di imah sesepuh girang diayakeun upacara salametan anu dihadiran sakabeh tokoh adat jeung sesepuh lembur.
Ti saprakder tatanen rupa-rupa upacara teu eureun-eureun dilaksanakeun. Dimimitian ku upacara muka huma atawa ngabaladah, upacara ngaseuk atawa mimiti melak bini, upacara mipit atawa samemeh panen gede dimimitian, upacara serentaun atawa saenggeus beberes panen, upacara nganyaran atawa mimiti ngadahar hasil panen, jeung upacara ngahudangkeun atawa mun rek ngadahar pare anu geus didiukeun atawa diteundeun dina leuit. Anu sohor sarta sok remen diwartakeun dina koran jeung majalah malah remen dipidangkeun dina televisi nasional nyaeta upacara serentaun. Malah dina upacara serentaun mah sok didatangan ku turis mancanagara sagala lian ti turis lokal teh. Upacarana memang ngahaja dipidangkeun keur lalajoaneun. Dina usum upacara serentaun ieu, Kampung Ciptagelar lir jadi kampung wisata. Kasenian-kasenian tradisional model ngagotong pare, ngagondang jeung sajabana dipintonkeun ku masyarakat anu khusus meunang milih sarta didangdanan nu pantes. Anu dagang cindera mata khas Kampung Ciptagelar oge loba. Pang-pangna barang-barang karajinan tina anyaman model boboko, dudukuy, hihit, jeung sajabana. Tah geuning, hamonesan urang lembur oge bisa payu dijual.